kieu lah aing hirup teu boga pamajikan teh hirup sorangan. Masa kudu sorangan, ngagigihan sorangan, misuhan sorangan. Aing. Assalamualaikum, Pak. Salam. Geus aing balik sekolah teh. Geus. Assalamualaikum aing. Kalau Pak. Beas di gentong geus beak, kade salmane ka Mang Meat ka ditu mumpung kosong. Mun sain lah masuk salin. Oi, Iya lain parena. mana? Oh eta. Lebat teuing. Geus keke kaduga. Sok Jangan udah atuh. apa ieu eta mah. Bisa teu sok. Itu eta kaduga. Jeung mayarna mah jual we bapak teu boga duit, geus pake ulin kan karanda Indonesia geus paeh lila kan. Aing hayang kawin deui, aing yang oge penting hayang dahar aing eueuh sangu da teu kaburu. Nya geus eta mah ngadesa heula tuh geus beak-beasna gentong. Ya, Heeh, lah nyimpang lah, beli sambeleun jeung sia nyatu oge penting. Hoi. Di mana sih ya? Ya gigihan. Pangsyukurkeun lah. Oh, Isukan rek ngabesan euy. ngabesan saha? Eta ngawinkeun budak. Di karya teh. Heeh. Oh, ka mana? Eta kalandeuh di hareup. Ya geus atuh aing dapat laguntingna. Eh. Oh, selawikeun mah teh ya. Heeh, isukan teh aing teh Di ngabesan. karya teh da barengan anak kurang. Ya tapi omongan budak teh lah. Tik-tik teh cungtik heula. Tek dulu. An eneng laletikeun yang geus rusiki dijual jeung modal kawin. Itu teh dua eneng ya. Orangnya si kebon awi, kebon haur tinggal tuh moal. Awi mau payu kana duit. Kawin baik lah. Orang yang kawin deui aya randa semua orang Subang itu tuh. Jadi oyok teh dengan anu baheula di dieu. Si aing geus sorangan wae di ngajakan uli. Antar si ulay ah. Woi, Mang, ada si ulay ka mana? resol. Ada sel Oh, di mana? pemiat. Nang miatun di itu teh ah. Dangder. Yang der. Nang Daguan. Ini beres tengnya, sudah beri prima nama ngaca kira. Mana coba orang ngaca hela siga beri prima teh. Tapi rada bener rada kasep lah. Isukan ngabesan teh geuning moal era teuing. Kayak peci teh. Mang geureun. Ongkosna geus mah. Coba. Ye, Pri, saya di dia. Oh, lai orang ada guan maneh. Kita tadi, silong. Cek bawa mana-mana geus kada sal. Geus, Pak. Woi, Iya, beas teh. mana? Jir, jadi aneh dengan jadi seetik kieu tadi mah loba sakarung. Sabaraha kilo eta? 5 kilo, Dijual barang liter kumaha? 10 liter. Mana malah gua loba teuing. Kejo kan seetik deui beas geus beak mana teh. Yang geus duitna selapkeun eta napkeun kasur jeung bayar bank keliling. Heeh. Mana keliling ka mana ieu teh? Tadi itu naik main bola. Mending noge kan sama Mang Deden keur usum-usum kayeuna. Kayak main bola heula jeung barudak. Ya geus ya coba dicopot kersekna heuh. Heeh. Kurang oge le tadi itu. Heeh, hayu. Ya kersekna. Ih, Bro. Kemana nya wardak teh nya? Hing noge teh asal lila kieu, asa ti beurang pimelangan we kolot ieu wae teh geus sareupna. Kemana nya? Aing asa khawatir kieu euy.
Mang, Naon? si Ulay lewe. Kunaon? Teuing. Tadina kunaon? Teu apal di sawah da lewe lagi. Sama mana? Sawah Adeden. Ya geus urang kali itu anter. Hayu atuh. Ayo bro. Ari toge aja kumaha nangkat. Bisa can meunang togena mah. Ai eta teh asal kumaha pake Teuing urang ge teu ngarti langsung lewe cing di saung teh. Maneh mah lain baralik tuh tadi. Emak gancang-gancang teuing ninggalkeun urang. Urang butuh pelukan emak. Tuh Mang si Ulay. Ari maneh kunaon pake ceurik. Lain balik sareupna ari maneh. Maneh kunaon pake lewe? Ingat ka emak. Justru urang sing bener geura hirup teh maneh teh. Maneh geus gede, kudu ngarti maneh teh. Ayeuna sakola sing bener, ngaji sing bener, maneh mah sakola ngendog wae. Geus era sing bener hirup teh lain karunya maneh kakolot mah. Tempokeun kolot teh kumaha, jangan hirup dunya teh. Kesang badag, kesang lembut, sing ngaluncur. Maneh kudu mikir tadinya, sing karunya kakolot. Terus maneh ayeuna balik hayu urang ngaji, kudu deui ngaji, pas mungkin tada di neangan, maneh sok cara ngaji, sok main PS wae. Geus sae buru ayeuna mah urang balik Bu.